Bakalan wayang golek si Ucir, siap hayu urang gaskeun ieu teh, pihulueun atanapi pisiraheun wayang golek si Ucir ieu teh tah. Kaleresan ieu teh aya anu pesan oge baraya. Jadi urang langsung we urang hantem, urang eksekusi ieu ngadamel wayang golek si Ucir teh ya. Tah mula-mula urang kadekan heula ieu teh kumargi ieu teh masih keneh badag. Mimiti urang ipisan heula ieu teh, pasna teh ieu teh Limaramo kuring mah, naon disebatna teh dina antara Ceuli nepi ka Ceuli teh Limaramo gitu janten ieu teh perlu diipisan deui baraya. Margi, upami wayang golek butir mah nya relatif leutik nya, leutik tapi nya renteng teh ya ieu teh karakterna teh janten urang upami di badagan teh kirang kumaha nya, kirang logis gitu. Dan urang papasan deui ieu teh kaleresan kamari mah nembe kumaha nya nembe dikadekan kitu wungkul tah ayeuna urang pertegas baraya, pertegas supados katingal langkung, realistisnya, langkung katawis gitu. Janten urang sakantenan urang rawutan ieu teh baraya urang jadikeun ieu mah sabeunangna istilahna dugi ka burit ieu teh. Upami teu anggeus ke urang lajengkeun deui meureunan ya mudah-mudahan wae anggeus kitu nya. Makana ieu teh tongton dugi kaberes ieu teh lumayan panjang ieu teh videona baraya tah ayeuna urang gagajian pikeun, bebenulna ieu teh naon nya nu kieu bebenul ngaranna teh da dibendulan deh kieu teh. Tapi da nyari gitu, tapi kuring teu apal ieu teh ngaranna nu kieu teh, bebenul kieu teh. Menawi gitu aya nu apal mangga atuh di kolom komentar ieukeun nya, urang sharing-sharing gitu. Tah ayeuna urang kadekan deui baraya urang alitan, urang leutikeun ieu teh supados, pas kana ukuranana gitu. Anu dipikaharep gitu, anu di sesuai rencana gitulah istilahna ukuranana gitu baraya tah ayeuna tos beres nyacagan mah urang, rautan baraya urang rautan ieu teh ngangge biasa ngangge perkakas gitu. Urang rautan urang leuciran anu tapak tadi kadekan teh baraya margi pan meureunan tapak kadekan mah, abstraknya, kaditu ka dieu istilahna henteu rapih janten ayeuna diarah-arahna teh ku peso baraya tuh janten, langkung sae lah gitu, langkung leucir engke tah ulah maksakeun nepi ka kikian oge make bedog gitu, disebutna teh meureunan ngarah disebut, pro gitu, moal pro atuh make bedog mah. Nu aya kalakah ramijud engkena baraya tah mangkana ayeuna urang ganti alatna ganti perkakasna engge nu rada alit nya. Da kitu sareng maestro-maestro oge gitu sadayana bahkan, pesona oge, aya seueur gitu aya nu keur ngabedah, aya nu keur ngabaladah, aya nu keur ngaraut, anu keur ngukir gitu. Dan teu hiji wae gitu aya bidang-bidangna lah, aya paranti-parantina gitu baraya. Tah ieu geus mulai rada leucir ya ayeuna urang bentuk tah urang jieun ieu teh palebah piirungeunana heula tah sakumaha tah sakieu we lah urang ukir, urang raut ieu teh, palebah irungna sareng pibibireunana urang rencanakeun, urang bangun mun ibarat ngabangun imah teh mah konstruksi ieu teh tah. Kikian baraya ieu teh geus aya dina otak saleresna mah ngan can disalurkeun we kana kayuna ieu teh. Tah kitu baraya mangkana daya cipta teh perlu pisan ieu teh imajinasi teh perlu pisan ari, barang jieun teh gitu. Tah teras wae meureunan urang jeroan ieu teh piirungeunana tah urang jeroan deui terus dirautan deui tah saros kieu mah urang loncat ka handap urang palebah huntuna sareng bibirna ieu teh sareng sihungna oge tuh parantos dipola nya. Tah sapertos kieu. Ayeuna urang jeroan baraya saatosna urang pola tadi urang rada jeroan ieu teh pisihungeun terus pibibireun sareng sajabina-sajabina. Pokona nu aya dina anatomi wajah teh urang lalebah, urang pertegas baraya sangkan langkung jelas gitu. Da sok seueur ieu teh aya nu hoyong disepil ngadamel sihung cenah, tah kirang langkung sapertos kieu we baraya tah.
sapertos kieu ngadamel sihung mah gitu da engke ge dipegatkeun tah ti handap teh janten antara pipi jeung gado teh engke teh nyambung gitu. Si sihungna janten ngolongan eta engkena teh, ngolongan naon, ngolongan pipi sareng gado gitu maraya janten dipola heula kieu tah. Sarengna deui ieu teh bibirna oge dikieukeun we hungkul tah. Tras urang sok-sokan sing nepi ka nyari lah gitu. Ayeuna urang naon ulah kembu teuing ieu teh dina ieuna malah kos jiga nu gondongeun janten kedah diraut ieu teh palebah pipi bagian handapna. Janten ulah kembu teuing baraya engkena teh awon nya kedah dipapas palebah dieuna mah tah. Sareng naon beheungna sagala tah. Tras sangkan nyari pokona mah duh rupana mah ieu teh tos pada magrib baraya ieu mungkin moal nepi ka beresnya baraya hampura gitu urang lajeng deui we engke dina part anu salajengna nya baraya. Tah kitu hatur nuhun cag.